Insya Allah nya aya di lemur orang nusok berjamaah wae aya. Tah eta berarti aya kena nu nanggung. Ngan ulah aya ieu nu berjamaah moal tah. Nya sebisa mungkin mah urang ge ngusahakeun nya. Ngusahakeun sanajan nya urang mah deketna deket kana naon eung? Deket kana ngebluk nya. Abdi ge sarua gitu. Tah tos fardu kifayahnya. Jadi lamun aya salah sahijina atawa sawarehna nu migawe gugur dosa anu sasesana. Mun sakampung rek doraka kabeh aya we duaan berjamaah gugur jadi teu dosa nya. Beda jeung pangajian anu hukumna fardu ain atawa salat nu hukumna fardu ain eta mah kudu masing-masing. Naon bahasana teh nu notog ka saban-saban babatok teh mimitina teh naon? Nutug ka saban-saban hulu, notog ka saban-saban babatok. Jadi eta mah masing-masing. Salat fardu lamun urang salat batur henteu. Anger anu teu salat doraka. Ngaji urang ngaji batur henteu. Anger doraka anu teu ngaji teh sabab eta mah hukumna fardu ain, tapi ngaji nage ngaji anu hukumna fardu ain sapertikeun ngaji anu sapertikeun ayeuna ieu ngabahas fikih eta teh fardu ain. Urang mah geus bisa nya kajaba geus bisa mangan ari ngaji mah tetep hukumna kumaha wajib jeung ngaji teu kudu wae di mana di masjid, masing rek di imah ge mangga-mangga wae nya. Ngaran-ngaran ngaos mah tan wajibna teh firraqatil ula pakot dina rakaat nu kahiji wungkul asal kabagean sarakaat we kitu nya. Gambaran kumaha eung gambaran makmumna makmum masbuk, tapi kan tetep urang teh geus naon geus kagugurkeun ku ayana nu berjamaah oge nya. La fi jami'is shalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma min salasatin fi qaryah au badwin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwada alaihimus syaiton. Lamun di hiji lemur eueuh saurang-urang acan, eueuh duaan-duaan acan anu berjamaah, maka lemur eta bakal dikawasa ku setan. Lain maksudna urang kikieuan ka setan lain ngan tingkah laku urang mun usahana usaha jadi henteu berkah ngan menang capek we menang duit mah ngan asa teu puguh ye dipakena teh ka mana duit mah loba nya ngan peda teu kaciri hasilna teh atawa duit mah menang kaciri jugrugna ngan hate dipinuhan kabingungnya loba duit mah tapi ieu teh bingungnya sok aya geuningnya ari bingung mah da teu kacirinya duit loba pare loba ngan bingung ieu teh nya. Tapi aya aturan duit eueuh pare eueuh udud we ngeunah kitu teh eta nu mahalna mah tenang nya. Jadi urang mah terkadang urang geus sok ngarasakeun ning naon bingung ya, bahkan bingungna teh bingung poe isuk dibingungan ti iraha keneh ti peuting keneh. Lamun mikiran kebon kumaha nya kebon coba tadi hujan badag bieu ningali di jalan arurug buating kebon urang ge urug dipikiran we ti ayeuna nya ta eta teh mangrupakeun naon kabingung nya. Ari kabingung teh siksa anu pangrendah-rendahna nu diakibatkeun tina dosa. Matak lamun urang gaduh kabingung sae lamun urang maca istighfar astagfirullahalazim. Ngan ulah kieu mah urang mah tenang hirup teh berarti urang teu boga dosa teu kitu oge nya. Ulah kena-kena tenang urang mah teu boga dosa sabab bisa wae eta katenangan teh panyungkun. Ari tukang doraka bari tenang mah jelas eta mah panyungkun.
wa ma qala munafiqin wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam asqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wal fajri. Cirina jalma munafik teh ya, jalma munafik mah berateun pisan ngalakukeun salat isya jeung salat subuh. Eta ciri munafiknya. Nepikakeun teu dipigawe nya. Cik urang pangberat-beratna salat naon? Ya sabener namanya anu jelas mah subuh, tapi terkadang subuh mah sok nyaring sok salatnya. Ari isya mah kagok engke komo lamun naon lamun teu ka masjidnya gegoleran we di imah teh jah diakhirkeun tungtungna kaburu adzan. Eta nya salat isya jeung salat subuh walau ya'lamu nama fihi ma la tauhuma walau habwan. Patajibu al-syi'ru ala wala yusalluna patajibu al-jimatu bi suyat hadasiyah. Tosnya. Jadi intina berjamaah teh hukumna fardu kifayah keur lalaki anu merdeka, anu cicing di lemur, anu teu boga pauzuran, anu geus baleg eta hukumna fardu kifayah. Sehingga lamun aya salah sahijina atawa aya duaan nu berjamaah nya gugur dosa salemur. Ngan lamun eueuh hiji-hiji acan eta mah doraka sarerea. Far'un lil imami sifatun mustahabbatun. Kantun nyarioskeun sifat mustahabbatun pasunatan pikeun anu jadi imam. Terserah ripuh juga nanya. Tawasela atuh. Bisila lapar ya. Wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na bima alamtana. Robbi alimna alladhi yanfa'una. Robbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal aman. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizkian